Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dengudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun dijara carios si Sadra anak Genderuwo. I dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabarayan us teh mancok dongeng Mang di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin oge dilancarkeun sagarupinanya. Tong hilap irorojong di taroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun rung ah. Waktu anu lumaku marangan insan nu gumelar di alam pawedangan, silih ganti pilih genti sang surya geus ngampi, diganti ku bulan anu mimiti nemongan, wanci beurang kiwari geus kaganti ku wanci peuting. Aki mangga geus anekak sila bari nyang hareupan baru kuyan. Sedengkeun ari Jang Dalu jeung Nyi Lilih mah dari ukwe teu pati jauh bari berhatikeun naon rupa anu bakal dipigawe ku Aki mangga. Paladug haseup mulak. Salangeseng sengit menyan geus kaambe mani nyambuang. Kadenge keagerendeng si Aki teh mapatkeun jampe pamakena. Aji pangaratina geus dirapal, bibir si Aki katempornya renyu kunyam-kunyam gadona atok-atokan mitra. Sakapeung mah tangga, sakapeung mah tungkul, husuna keur dina barang gawena teh sok komo kapan rek diburuhan, ku ngawin Nyi Lilih atuh manika cida sumangetna. Sabadareng seritualna. Aki mangga jung jengkat geus kitu mah bari mawa parukuyan ngadeuketan ka Nyi Lilih. Sok ngagoler ka inyah Nyai. Wah ku Aki bakal ditarekahan yuh. Teu loba catur Nyi Lilih teh ungeuk koledag ngagoler. Geus kitu mah Aki mangga manehna teh ngurulingan awak Nyi Lilih aya kana meureun 7 kurilingan mah. Kayaan di luar mitra kaumdang nu tadina sepi cempling ukur kadenge we sora-sora satu peuting. Kaya ning jangkrik cicir ciang-ciang jeung cari canggas. Kiwari mah kadenge sora anu seah. Kawas aya angin tapi teu puguh di mana datangna. Jeung deui hawar-hawar ti kajauhan sora anjing anu babaung patemalan we jeung pada baturna. Pikeun Aki mangga mah surti ieu kaayaan teh aya hubunganna jeung tarekah anu keur dipigawena. Aki mangga teh kalideur tuluy we manehna teh kunyam-kunyam bari ngulingan deui awak Nyi Lilih. Rieg karasa kiwari mah imah teh asa oyag kawas aya anu ngeuneuk-ngeuneuk we mitra. Pikeun Jang Dalu mareuwaseun. Loh, ieu meuni oyag kieu ki. Namuana naon kitu? Ya cicing Jang da moana naon moah. Cicing. Ieu aya hubunganna jeung pagawean Aki. Tuh tingali si Nyai ge pasrah we. Bener we Nyi Lilih mah katingali peureum kawas anu geus pasrah kana naon rupa anu bakal kajadian oge dipigawe ku eta Aki mangga. Jang Dalu nyempod we di juru bari manehna teh culang cileung. Sokomo basa kadenge sora aya anu seuri uluk-ulukna mani pating puringkah. Mangga keluar siaeum. Kanjang keluar. Sia geus wani-wani nang tanggang aing Kitu cenah cek eta sora teh atuh Aki mangga ke manehna curing hakna sora saha cenah. Ngan bae pasti sora
makhluk gaib anu nang tayungan atau mereka kekuatan ka utun inji. Kentak eta si Aki Mangga teh manehna teh ngoloyong keluar, kulutrak panto teh dibuka. Brai panto muka, breh katampo aya anu ngapedega makhluk anu jangkung badag. Awakna paruluan panonang ngampur hurung semu berem, katempo huntuna anu sihungan teh nyangerengan. Aki Mangga sakedapan merhatikeun we, can wani turun tina golodog. Hei Mangga, ka dieu sia ka dieu deuleu. Penting ieu sia bakal kojor deuleu kurang ajar. Aki Mangga ju turun tina golodog ngadeukeutan ka eta makhluk bari pok terus cacarita. Hei, sia jurig di mana sia teh euy? Di mana sia kurang ajar. Ngaing si Gunala Seta bapana utun inji anu ku sia rek ditarekahan deuleu. Nah hari siana naonan rek ngalawan kekuatan aing sagarupa. Benar-benar hayang kojor sia teh Mangga. Oh, jadi sia teh bapana utun inji. Tang tue nunggus ngagadabah calon pamajikan aingnya. Kurang ajar sia. Basa ngadenge jawaban eta Aki Mangga bubuhe pikeun si Gunala Seta mah awakna mani ngagidir. Panona beki ngempur hurung, katempo amarahna beki mudal. Pok kadenge cacarita deui. Dasar aki-aki peot sia kurang ajar cucungah kang aing. Sia benar-benar hayang kojor. Rasakeun deuleuh. Rasakeun. Ceuk si Gunala Seta bari leumpang ngagegag ngadeukeutan ka Aki Mangga. Aki Mangga ge geus taki-taki pasti we cenah eta bangsa genderuwo teh bakal narajang. Bener we teh jauh tina sangkaan. Si Gunala Seta ngarontok tapi Aki Mangga nu geus taki-taki gentak ngakiwar. Los atuh panarajang teh nyamos. Si Gunala Seta beki amek. Kiajleng kiwari mana rajang leungeunna teh ranggah rek nyekek. Lok atuh si Aki teh ngelok. Bari males narajang, sukuna teh dilipake najak kana beuteung si Gunala Seta. Hiu, des. Beuteung si Gunala Seta teh beunang dijajak. Tapi si Aki Mangga anu ngajengkang, ngajol ka tukang, sabab karasa. Beuteungna teh nganyod ngampul ka was karet we mitra. Aduh, alah anjir. Alah. Nah, aing nu jadi labuh kieu. Teteh lah beuteung teh. Kawas karet si kurang ajar teh si genderuwo teh. Alah, demi Nyi Lilis sayang. Ku aing bakal ditarekahankeun. Najan yang hareupan jurig jana sagede kieu ge. Ku aing bakal dilawanan. Aing mah jajarih ku pati, mah rempan ku aja. Demi Yayang Lili. Cek Aki Mangga bari ngacurung gunung udang deui manehna masang kuda-kuda. Taki-taki rek nyang hareupan deui si Gunala Seta. Rasakeun kunyuk, rasakeun sia. Halik, kekak. Si Gunala Seta teh ngadeukeutan deui ka Aki Mangga. Ugoe atau Aki Mangga teh reuaseun sawete teh lah musuhna teh sakitu kuatna. Aki Mangga nyobaan macuna rajang hiuk peureupna teh rek dipake nyamber kana careham. Kep benang ditewak ku eta si Gunala Seta. Geus kitu mah kerah bagju bagian tukang teh dicungjungkeun atuh puguh we. Aki Mangga teh mani roroesan mitra. Lupaikeun sia lupaikeun. Ek dikumahakeun aing deui teh. Ieu na dijungjungkeun kieu kawas anak ucing. Lupaikeun. Rasakeun sia kurang ajar. Lung awak Aki Mangga teh dialungkeun mani ngoleweng jauh naker. Keru awak
Aki mangga teh ragerag handapun tangkal buah. Aki mangga menimuringis nahan kanyeri karasa awakna teh linu jeung nyeri. Ayah, urang ajar aing gelaka dialungkeun. Dela si Jado teh kuat nagar. Tapi demi Nyilili sayang, aing kudu bangkit. Anjir. Nah, aing jadi hitut jaga rupa bagatingku. Nyeri anjir. Alah, tapi Nyilili akang mah bake nyerah ye. Wah, rek sirah bongkokan kasih kurang ajar dah. Alah. Aki mangga najan maruru ngararasakeun kanyeri awakna nu asa remek. Sadar kana kayaan manehna teh kentak we hudang deui bari terus ngawatak ajianana. Dak sakala si Aki teh kiwari mah jadi jak-jak waringkas. Malahan mah tika rasaeun naon-naon selekedeg kiwari nangtung ajeg. Panona jadi ngampur hurung kawasna bae si Aki teh geus ngemat pamuntanganana. Si Aki kawas anu satengah kasurupan we mitra. Keur mah kasurupan ku kahayang nyata hayang ngawin Nyilili rela ngorbankeun nyawa demi ngahontal kahayang. Sok sia kurang ajar. Rek naon jeung aing deuleu sing hareupan deui deuleu. Aing si mangga ieu moal make mundur sasiku moal rek ngajat satu jang beas. Sia sok. Cek Aki mangga mani pepedengkreng we mitra waniana ker. Atu eta si Gundala Seta teh leumpang ngagegag nyampeurkeun deui we. Barang si Gundala Seta geus deukeut corelat, Aki mangga teh ngacorelat gerakan teh cepet naker kawas monyet edan we mitra. Ramo-ramona rek nyakar kana beungeut eta si Gundala Seta. Si Gundala Seta manehna teh nyobaan mapagwana rajang. Leungeun teh dipake nada kedupdes dua bentrokan kekuatan diadu. Bangkieung. Aki mangga ngabangkieung. Tetela tanaga si Gundala Seta teh pohara bedasna pohara kuatna. Tapi Aki mangga anu geus kasurupan manehna teh ngataceleng deui we. Teu ieu sieun jeung teu ieu capek. But metakeun panarajangna. Antukna mah Aki mangga jeung eta si Gundala Seta teh keur we tarung mani ragot pisan. Gerakan Aki mangga teh ringas pisan kawas monyet teh ujelang-ajeleng. Tapi si Gundala Seta ge manehna teh rikat sarua pada ringhasna. Sameran-sameran panarajang Aki mangga teh bisa disingkahan. Sabalikna panarajang si Gundala Seta ge bisa disingkahan ku Aki mangga saheulanan mah can aya anu bisa ngasubkeun panarajangna. Tapi palebah bentrokan dua kekuatan tetela Aki mangga teh eleh tanaga. Sabarakali ngabangkieung kabantingkeun eleh rosa ku eta si Gundala Seta. Bangkieung tina kaayaan kitu si Gundala Seta teh nyusu tepus panarajangna langsung ngagajeleng karawok cangkeng si Aki teh dicap tewak. Koleweng dialungkeun satarikna kebut. Ugoe mitra kangaranan dibantingkeun ku si Gundala Seta. Eta awak Aki mangga teh moal teramak. Tapi tetela Aki mangga teh kapan geus dilapis ku ajianana. Manehna cangira tange langsung mencerong ka si Gundala Seta bari pok terus cacarita. Sok sia kurang ajar, sok maju deui sia. Aing mah teu kuna naon teu kere-kere deuleu. Ulah disebut si mangga deuleu. Hayo geura ketrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa teh sia generawo kurang ajar generawo edan. Iya rasakeun jalol. Belesat awak Ki mangga tengah belesat reka rontok ka si Gundala Seta. Tapi si Gundala Seta gerikat manehna teh mapag panarajang. Sampai sikuna angut cebrag teh dipake najak kana beuteung Aki mangga hiuk ceberodes. Pukuh we atuh Aki mangga teh nepikeun ka moyegeung. Dina kaayaan kitu eta si Gundala Seta teh nyusu tepus panarajang dampaleungeun anu raja lebrag teh dipake ngagaplok kana pipi eta Aki mangga hiuk celebet.
Nepikeun ka muter atuh mitra kawas panggal. Akhirna mah kedebut we Namru geus teu walakaya. Awakna kawas anu dipupuel bayu tanagana ngadadak musnah. Alah, dia awak aing teh kawas kabuka ibunan kawas kapas kahujanan ngalumpur kieu. Aduh, anjir. Cilaka itu si Gundala setan yang perkeun ka dieu. Alah, aing bisa ngutekeun curug-curug ajan komo curug nu hiji deui mah lah. Gegak si Gundala setan ngadeukeutan nyampeurkeun. Si Aki nu geus teu walakaya ukur rumahu sajeroning hatena. Tang tuwe cenah kayaan teh bakal ngabahayakeun bikin kasalamatan dirina. Tapi dalah dikumaha mitra da puguh kapan geus teu walakaya. Rek kumaha sia mangga. Sia bagal kojor deuleu. Di kojoran beuting ayeuna kene hom. Rasakeun mangga. Hiu Ceprot dampal suku si Gundala setan tadi cecekeun kana dadak Ki Mangga nu geus teu walakaya. Geutingnya brot kaluar tina sungut Aki Mangga. Aki Mangga geus teu bisa nyuara da puguh, sakitu nyerina sakitu leuleusna, antukna males wae nepikeun ka ajal binasa sapada harita. Pikeun si Gundala setan bunga nu lain dikieuna sabab musuhna teh kiwari manggeus ajal binasa. Sedengkeun di jero imah, Jang Dalu jeung Nyi Lilih manehna maning ngagaleter, katingali awakna ngadeg-deg reuwas nempok kitu mah. Nyi Lilih basa ningali jelas sidik eta genderuwo teh pikasieun les wae nepikeun kakapiuhan. Aduh, cilaka Nyai. Lah, kunaon Nyai? Alah, meureun bakat tinggal soak. Alah, tete laki banget tinggal tinggal ngaran. Aduh, cilaka kayak kibat cilaka. Jang Dalu nyampod we mitra. Sedengkeun ari si Gundala setan manehna teh geus kitu mah les we ngiles balik ka sarakanana. Kayaan di luar kiwari masimpe dewe mitra. Ukur katempo layon Aki Mangga ngagoler geus teu usik teu malik. Atuh sakedapan mah Jang Dalu ge teu wani kaluar. Sawabanana teh sieun inggis panggih deui jeung eta makhluk genderuwo anu pikasieun jeung pikakeungeun. Ngan bae kira-kira wanci geus liwat di tengah peuting. Manehna teh ngawani-wanikeun maneh ngadeuketan layon teteh lah. Memang bener Aki Mangga teh geus eueuh nyawaan. Geus kitu mah sedekah polah we nguburkeun layon, ala kadarna nu penting mah cenah karungkupan. Bari geus kitu mah kuragiru we, Jang Dalu mah asup deui ka jero imah. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun isukna. Isuk-isuk keneh Jang Dalu geus ngajakan Nyi Lilih pikeun sakancangna ninggalkeun padumukan Aki Mangga. Sabab jelas cenah Aki Mangga teh geus ajal binasa. Teu mampu pikeun narekahan. Hayu Nyi, ayeuna mah urang gancang tinggalkeun ieu tempat. Keur naon cicing di dieu oge? Tapi geheula Kang, nah bade ka mana kitu? Nya ka mana tuh? Nya pasti urang teh kudu balik heula we lah. Satete lah narekah teh ngabuahkeun hasil. Tapi ai saya nama Kang, urang cicing we di dieu. Ambi inggis kapan dikatingali ieu beuteung teh bagaimana yang bae. Kumaha lamun urang cicing di dieu we ngadon cicing di imahna Aki Mangga. Jeung di lengah deukeut ka Sini Damini, derek ngadon we cicing di dieu. Anya Kang, saya nama cicing di dieu we. Balik ka lembur ge bakal wirang. Kapan jelas katingali ieu beuteung teh beuki gedean. Nya heug atuh ari kitu mah. Nya leuwih hade urang cicing di dieu bae. Kitu cenah mitra kacinakana mah Nyi Lilih teh rek ngadon cicing we di imah eta Aki Mangga. Sabab lamun balik ka lembur tangtu bakal kanyahoan kurang lembur. Da eta tu beuteung teh teh ilahar cenah kakandungan teh. Sakara oge sabaraha bulan, tapi beuki ngagedean bae. Heuleuh mitra waktos na geuning parantos teu nyekapannya. Sagala urang tuna jajar carita si Sadra anak teu narawa deui ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mah nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya hapuntenna tina sagala kakiranganana mang saheulanan undur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.